Yang sampura tuh Ya, itunya. deui bisa KPP masalah duit, masalah naon. Kawas naon hesena tuh jeung urang teh babaturan. Sok ngomong. Jangan era urang teh Yus. Aya naon kari ngomong ka urang. Oke. Ngomong Ka urang ngomong deui ka si Agus tah. Ngomong Pak Iya, kayak orang ngomong ke si Deden. Nah, urang mah kudu ngomong ka saha. Ini kan tanggalna ieu nya dia nanti kita ya anu WA teleponan masalah motor teh itu pan kreditan teh itu motor dan begitu mah kan tadi teh temenang kok istilah lain temenang teh kudu teh aya teh kudu aya gitu kurang ayeuna kan teu boga duit sakara-kara kumaha Mau nu dipikeun ari umum mah. heeh mun ayeuna taruh jual ka dieu urang kudu kumaha gitu teh. Emang ayeuna ka dieu cenah. Ye, ai nyebutkeun mah henteu tadi teh ngan ngaWA gitu. Nagih lah istilah nama gitu. Sedangkan ini mun urang ayeuna ngeunaheun gitu. Eueuh. Mari jeung mangga utang-utang keneh. Tuh, duduk. Ya. Kumaha eta ngomong ka itu kumaha? Sok, bujakeun. Eueuh. Eueuh, gitu heuh. Udah mau habisin ngomong sudah. Ya. Udah narutin masalah utang piutang teh. Naonnya? Jatuh tempo nih. Mah ini sama Kang. Menan mah itu ah. Pasang hiji deui nya. Cari kumadi tuh masang ieu. Batu lah. Batu. Ieu kunaon ieu? Ah, kunaon? Kunaon? Kusaha? Kumun Tedi. Pada naon? Ieu. Bangor balangor meureunnya. Bade digebuk. Kumang Tedi. Ayo tadi Mang Tedi nanya di bumi. Aduh, tingkap budak atuh. Ayo. Yang samperkeun ayo. Hari biasa ngaran aturan pemerintah ngopan angga. Ya benar. Jadi masalah panggung kan. Pan ayeuna mah si anak kudu sesuai protokol kayak kan berkerumun geus teu meunang. Ieu wayahna meureun panggung mah kudu bela sementara gitu. Salagi masih kene pandemi kieu mah nya Covid kieu mah sabar we sagawe-gawe. Kudu panggung kan aya hikmahna mah berarti selama ieu teh urang cuman sing remen latihan. Diko. Salah. Oh, urang ngedang ya. Ngasuh deh. Lain ngasuh ieu. Lain budak geura datang-datang careurik. Ceurik nu ieu. Kunaon? Dicarekan. Areureui. Lain. Kunaon neng? Carekan teh. Carekan kumaha? Teuing ku cenah kumaha disingsianan kumaha? Tapi aya budak eta. Naon dia kunaon mana? Tong gerak apa tuh? Beja kumaha? Datang. Wah, Dedi. Bangor meureun maneh. Datang-datang careurik. Mending tanyakeun uruskeun beres. Singsieunan kumaha? Ek ditenggal. Ah, kamu budak atuh gerak. Ngisi tadi kabina bieu. Bukunya orang tadi mau budak di Jogja ri. Geus cita congga ditu lah cang ngobrol ieu. Sugan teh balangor ek ditenggalnya. Nah, gua sambarkeun geus. Ayo lah.
Ente kurang ajar. Kamu udah kan gini? Nah. Ya, sebelah sarung. Kabumi. Kemana tuh? Ya, jangan ayo. Iya, Sa. Mana zaman mana? Udah kering ke buku. Aya naon ieu aya naon? Mana zaman mana? Saha? Jadi Oh, teu aya. Lupa ka mana tadi gajah budak. Hah? Ai kitu kumaha masalah tadi? Tunggu budak nu cenah disiksa tadi digerebuk di Sarorik tadi. Mana? Tah, mana? Tadi? Budak datang ke orang Jog-Jog cenah careurik di kumaha. Kumang teh di cenah digebugan. Pas yang disusul ka dieu panggil jeung ieu pada kabarengan tah ieu budakna. Budak orang kape. Ih, dan tadi kita aya di Urang kitu. Budak tarulin mah budak pamor mah wajar. Bari jeung kolot ka budak atuh. Gimana ya nak? Buka, teu terang abi mah tadi ge di bumi abi mah. Weh, Yus. Ben, kawan we. Nuhun ya, nuhun. Sing waras heula sia teh. Orang kalah jadi milu seri teh puguh ya nuhun kumaha ieu. Nuhun bener, nuhun kan ieu. Kadariga ieu nanya. Ieu nuhunna nuhun kumaha. Heuh, ieu kumaha? Jujuk nuhun. Maneh nyerikan anak urang nuhun kumaha? Lain Nyirikan kumaha teu teu masa urang mah teu basa nyirikan. Heuh, nak maneh nuhun naon atuh nuhun naon ning tengah hareuing kita. Ya. Kita pakai alising tadi ieu. Terus Nagih. Ini lagi urang teh nyumput. anu bieu. Tah, bukan kita barudak nyalamperkeun ku teh. Anu digebuk di amang-amang wungkul. Lain Kan itu kumaha barudak careurik. Karena diceurik budak Amang-amang wungkul Yus, urang mah hampura itu. Ek digebuk cenah ngomongna Kan ka teh meureun sumpah mah. Ngan heuing ngan hun teh. Itu kan balik. oh disangka ek dirempuk Disangka. eta. Oh, balik. kemarin. budak nu bieu kemarin kolektor nu bieu. Nah, eta teh nagih. Oh, tadi. Urang teh buka hutang ka isi ke motor kan itu. Paling ya. Kada Urang we kasararea. Lain hampura-hampura. Lain maksud nyirikan budak urang mah. gampang. Gitu. Masalah eta mah geus ka harti. Nyamper berennya, ada budak Heeh. meureun disanggeus sieun. Orang ngomong naik digebugan. Jangan di amang-amang wungkul tadi teh Ya, balik. balik gitu bener kayak urusan hutang mah. Ipan urang teh buka duit terus. Masalah hutang rek boga duit teu boga duit teh sanghareupan da moal lunas ku nyumput maneh teh. Ya. Hutang mah rek kapang rek kali isin gar ka perorangan. Ai, hutang teh hukumna wajib dibayar. Bener, heeh. Da polah maneh ieu lain kudu nyumput. Ya. Akhirna pantak ieu. Riwa salah Pasti kan kaprah. jadi salah kaprah teh kalah. Jadi kan budak. Heeh. Untung urang teu Lain eta nu karunya nang budak meureun korek nu Ya. tadi meureun ka dieu nya. Kita mah teu meureun. meureun disangka rek dimasak. Oh. Ai kita mah urang hampuranya, Yus, ka Agus, ka ieu nya ka sararea, ka barudak kan tadi dari maksudnya nyerikan kitu nya urang teh ka barudak ya ngan di amang mungku. Nya meureun masalah hutang keur ka hareup nomor gue di hareupan lah. Nah, itu kuduna gitu benar. Sanghareupan da moal lunas ku nyumput hutang Nya mah. bener, Yus, bener. heeh. Hutang tetap hutang. Nya tanggung jawab istilahna meureun nya kitu. Nah, Hampir Wara. untung ora. Nya geus hampura teh Ya, nya. deui bisa bayar masalah. Kawas non hesena tuh jeung urang teh babaturan. sok ngomong. Yang nu Era deukeut urang teh, heula. Yus. Aya nanon kali ngomong ka urang. Oke. Ngomong Ka urang ngomong deui ka si Agus tah. Ngomong, Pak, Siap nya orang ngomong. mau kasih Deden. Nah, urang mah kudu ngomong ka Pak, ngomong. Kita sintina mah meureun salah paham nya urang teh. Sampura lah gitu. Kan eta lah nu intina mah maneh. Boga masalah sanghareupan. Bener, Da putus ku nyumput. Nya Oh, geus kitu da aing keur gagawe. sok ya, hampura tuh. Kerja kena ayam gitu. Tuh. Aya ieu Ah, ngariwakeun nya. Hampura we nya. Itu salah.